Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Patepang deui dinten ieu dinten Kemis kaping 7 Mei 2026 masih dina surat Al-Mu'minun ayat ke-15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa innakum tuluy innakum sanyana anjeun kabeh ba'da dalika sabadana dalika kumelenang di alam dunia lama itu nak tangtuna ku Allah di mautan atau berjumpa dengan kematian kersaning Allah. Aya nu saat ba'da dalika teh aya nu saatos jadi presiden, aya nu saatos jadi raja, aya nu saatos jadi doktor, aya nu saatos jadi profesor insinyur, tukang pulung jeung tukang koran, sadayana oge lamai itu nak tang tu berjumpa dengan kematian. Aya nu harta benda luyuh layah, aya anu miskin sadayana oge pasti lamai itu tang tu nak dimautan ku Allah Subhanahu wa taala kersaning Allah. Eta mah aya anu maotna tos pikun, aya nu memeh pikun, aya nu ngora keneh, bahkan orok oge aya nu maot. Tah sadayana harta benda oge upami teu dimangfaatkeun kana jalan Allah, sedekah jariah, zakat jeung sajabana upami teu dikaluarkeun infakna eta teh teu aya hartosna, da sadayana ge bakal ditinggalkeun ku kematian saterasna. Summa innakum tuluy sanyana anjeun kabeh yaumal kiamati dina poean kiamah engke tub'asuna saatosna di maotan teh pasti dihudangkeun, dibangkitkeun jang dimenta pertanggungjawaban keur di dunya. Keur di dunya kanikmatan, keur di dunya dosa, amal jeung sagalana ge eta teh dipenta pertanggungjawaban di yaumul kiamah di payeunan Allah Subhanahu wa taala. Tah eta kasieun urang teh dina maot urang nyanak dosa bari teu gaduh amal, matak teu ayeuna insyaallah urang diajar sadayana ge sasarengan. Saterasna. Walaqad khalaqna jeung sanyana khalaqna geus nyiptakeun kami saur Allah fauqakum di luhureun anjeun kabeh. Naon sab'atara ika ayat 7 torik 7 jalan tegasna 7 lapis langit. Wa ma kunna jeung henteu buktos Allah Subhanahu wa taala anil khalqi kana ciptaanana Allah ghafilina tegasna lalai. Allah mah maparin rezeki ka mulai makhluk nu pangalitna tongo sadayana oge sireum nu alit pisan, malahan aya nu alit ti badan tongo di rezekian. Nu ageng dina tata surga makhluk nu di langit nu arageung sadayana ge sami. Teu aya nu lalai ku Allah dipaparin rezeki, diatur, diurus sadayana. Saterasna. Wa anzalna jeung Allah nurunkeun atawa jeung nurunkeun kami saur Allah minas samai ti langit atawa tina awan ma'a tegasna cai hujan biqadirin sesuai dengan qadarna, sesuai dengan alamna. Lamun di kutub mah hujanna teh pasti hujan es atawa hujan butiran seperti mutiara atau debu es. Ai di urang mah cai tawar biasa ngan kadang-kadang di urang sok aya usum tiris mah hujan es jiga butiran mutiara. Eta biqadirin sesuai jeung kehendak Allah. Paskan nahu jeung disimpen ku Allah hu eta cai hujan fil ardi di muka bumi tegasna dina akar-akaran jang tumbuhna bubuahan, jang tumbuhna pepohonan. Wa inna ala zahabi jeung sanyana ala zahabi kana hilang nabihi eta cai laqadiruna mudah bagi Allah mah kuasa. Jadi eta cai teh bisa leungit lamun urang tatangkalana di gunulan teu bisa nyimpen cai, Allah ngerasakeun halodo garing teu aya cai salit-alit acan. Jadi kudu dijaga diriksa.
tatangkalan kebon jeung hutan ulah tepi ka gunung sehingga teu aya cai kanggo urang keperluan sehari-hari. Saterasna paangsana mangka tuluy numbuhkeun ngajadikeun lakum pikeun anjeun kabeh bihi tina eta cai jannatin nyaeta pirang-pirang kebon min nakhili kebon korma wa anabi kebon enab anggur lakum eta tetep sadayana oge pikeun anjeun piha dina jero eta kebon fawakihun pirang-pirang bubuahan kasirotun anu loba kacida nyaeta buah korma buah anggur buah pir buah enab nyaeta anggur jeung buah fir buah kumatra plum seueur bubuahan asa urang keur samlakna wa minha jeung eta tina bubuahan takuluna anjeun kabeh bisa nuang bisa ngajual bisa dianggo bisnis tiasa naon oge asal urang rajin melakna jeung tina barang anu halal tangtosna dikersakeun ku Allah ditumbuhkeun ku Allah kersaning Allah sadayana oge gumantung kana amal perbuatan urang. Barakallahu li wa lakum mugi aya manfaatna. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.